Lanjut deui prat anu kadua. Dina video anu kamari loba besti anu karome mana cenah bunit prat anu kaduana diantos pisan cenah. Tah ieu videona urang tuluykeun deui nya besti. Kamari teh nepikeun kasih tatangga nyamper ulin. Tah ulina urang kana mobil ieu besti ngarah aya ASEan. Lain AC ketang AG meureunna. Naon cenah bunit AG teh? Heueuh angin gelebug besti. Alami pisan ieu mah. Angin nage langsung ti alam semesta. Dijamin adem pisan. Tah ieu teh indit jam 4:30-an besti. Ngahaja apanan muru tiris ka ditu teh. Apan tujuanna arek ka Cipanas ieu teh. Da lamun indit ti beurang mentrang mah nitihna teh ngaleop maneh we meureunan besti. Tuh cenah naon geus nyuksruk si cikal mah teuing kunana haon cenah eta teh. Tah ieu nyamper heula lanceuk anu dihanyuang ning tah tirilik iin cuan nyamperkeun. Alhamdulillah sepanjang perjalanan melihat keindahan alam. Video ya. Singkat cerita ieu geus nepi di tempat tujuan. Urudul wening yeuh tarurun. Alhamdulillah pas nepi pas adan sia besti leut wening yeuh ngaleut si rombongan teh. Tah ieu samemeh asup ka jero kudu mayar heula karcis cenah besti. Dewasa 20.000, anak-anak 15.000 cenah. Tah eta si bunit mah mayar 75.000-eun. Atuh berarti meureunan si pangais mah dihitung dewasa. Padahal karek gerek asup kelas genep ayeuna teh. Heueuh dasar barudak ayeuna mah da geuningan bala longsor. Jadi we diasupkeun ka nu dewasa mayarna. Tah ieu teh besti keur neangan tempat penyicingan anu marenah. Geuning yeuh lalowong keneh sasaunganna ge. Tah samemeh ngojai urang sarolat heula ngarah jongjon. Di tempat teh barudak mah geus alalan crub kabeh. Barikot saragam ning tah nararangeui pop mie. Heueuh da geus jadi ciri khas geuningan. Lamun pulang ngojai teh sok hayang ninyuh pop mie. Sararuah henteu besti. Pop mie na geus beak, lanjut deui wening yeuh ku kucuprakan. Tah ayeuna mah urang nyobaan asup kana terowongan. Kot soak sia besti tapi hayang deui. Atuh terekel deui we naek ning yeuh. Tah tuluy ieu pindah deui ka kolam anu pangpanasna. Nyaan kot asa dileob we di dieu mah. Tuluy we pindah deui ka area cai bahe. Tah nungguan cai bahe tina eta tah.